Bosen jadi guru honor, sakit tugas ngabakti ka negara lila belasan tahun, tapi can dikersakeun aya milih, can bisa jadi PNS. Sok asa ngeunah ningali maranehna para PNS, tanggung jawab sarua, tapi ningali dina karharjaan jauh tanah kalangit. Malah lamun kudu disebutkeun mah asa panggetolna ngajar teh. Datang tanginas wae, administrasi komplit, maranehna mah tinggal copy paste wae. Dia di pangberokan aya Cimata, nu teu weleh kumenclak, maseuhan hate, maseuhan lalakon, rasa kaduhung, teu weleh ngamomotan, kaduhung anu kapahung, teu bisa kaubaran, tiap ringkang, tiap lengkah, lamaran lalakon nerembongan, ngoyagkeun muara Cimata, asa geus dibendung, bedah deui. Kasedih jeung karempan nglampreng saban usik. Awak aya di dieu, tapi panglamunan ngalayang kakalayangan teuing kamendi. Asa napak asa henteu, penjag aya nu kumeleter dina hate, kelebetna bandera partai jeung orasi nu kuring dilakukeun nyingkapkeun lalembutan, siluetna pating kalayang, ngaringkangan, minuhan, lulurung kalbu. Kieu antukna, unggah balewatangan ka sarung hukum, kalimpud bingung. Rumasa nyieun jalan peungas, rumasa neang kesenangan, ku cara anu teu matur. Sanajan ngan saukur kababawa, tapi nya kieu buktina, lara nalangsa di badan raga, nya kieu ubar keur kuring sorangan. Geus codeka tamaha ku lampah sorangan. Bosen jadi guru honor, sakit tugas ngabakti ka negara lila belasan tahun, tapi can dikersakeun aya milih, can bisa jadi PNS. Sok asa ngeunah ningali maranehna para PNS, tanggung jawab sarua, tapi ningali dina karharjaan jauh tanah kalangit. Malah lamun kudu disebutkeun mah asa panggetolna ngajar teh. Datang tanginas wae, administrasi komplit, maranehna mah tinggal copy paste wae. Atuh dina bidang ngajar rarasaan mah teu bencang. Itu deui barudak resep cenah mun diajar ku kuring. Babari ngarti, sumanget jeung resep mah nataku, angot teu bisa disumputkeun, dengan eta kabisa teh ngajar, teu boga deui kahalian bidang sejen, ngan edas lamun geus mikir karaharjaan, sumanget teh sok asa leungit beganti keheul. Pangpangna ningali maranehna, padahal mah cek sasaha ge cenah kuring teh ngeunah pedah nyekel jabatan jadi staf kurikulum, tur deui kuring aktif dina sababaraha komunitas. Aub dina sababaraha organisasi, jadi diharap sangka nambahan kalegaan tur nambah kawawuh. Tapi beuki loba kawawuh, anyeri teh beuki nambahan. Nya munoong lebah ekonomi batur, mungguhing jelema tara puas ku kaayaan sorangan. Angger hayang ngarampa milik batur. Matakna basa aya nu ngajakan nyieun hiji komunitas kacida atohna, komo deui basa kuring kapeto jadi ketua nama. Teu wudu ieu irung radar beh, susuganan jeung susuganan
aya 1 sen 2 sen nu asup kana saku kuring. Komunitas anu disokong ku sababaraha sakola, khususna guru honorer anu ngarasa sanasib nyaeta sangkan aya perhatian ti pamarentah kana nasib kuring jeung sapara kanca. Anu dipiharep sangkan karaharjaan ningkat, tapi ning tahunan nyangking jabatan ketua teh anger geuning eueuh bedana. Sarua we sigan unggeus-unggeus anggur sing nambahan karuwet sabab loba anu curhat ka kuring pedah dianggap sagala nyaho dina urusan maranehna. Leuh, padahal kuring ge sarua jeung maranehna ngan teu we pok ka maranehna, gengsi atuh maknya ketua curhat ka manehna. Mimiti mah atoh, tapi lila-lila mah ngadon nambah karungsing, capek gawe teu kapake, kitu meureun pibasaeunana. Sagala diteumreurkeun ka kuring, sagala jadi tempat bang baluh lamun aya masalah. Dunia rada ngabaranyai, kitu rarasaan mah sanggeus kuring boga kawabuhan salah sahiji anggota DPRD Pabaskara. Ku alpukah manehna karaharjaan kuring saeutik-saeutik ningkat, pangharepan mimiti ting parentul karembangan. Atuh alpukah manehna oge proyek mimiti daratang ka kuring. Sanajan kuring yang saukur anak bawang, nu penting mimilu manehna sarta daek ngalakukeun panitahna. Tungut karena kahayangna tara loba cetak jeung tara ieu hayang noong perkara naon-naonna. Nu penting gawe suhud sarta perelek bisa asup kana saku kuring sorangan. Tinggal ngumpulkeun jalma, akon-akon merjuangkeun kepentingan bangarea ngeunaan kasajahteraan. Tidinya mah ngaler ngidul nu dicaritakeun. Timimiti tujuan, rencana kerja kahareupna, intina mah ngabibita sangkan kabeh nu hadir bisa milih calon dina prungna pemilihan caleg. Malah mindeng pisan ngamangpaatkeun budak-budak di kuring nu geus boga hak pilih. Sangkan milih anu geus ditangtukeun ku kuring, teu ngabibisani ku wabuhna kuring jeung Pabaskara ngajar teh mineng cul. Da loba pangajakna anu murudul. Mineng pagedrug antara ngajar jeung kegiatan ka manehna. Tapi babari tinggal menta idin we ka sakola. Alasan mah pan bisa direreka. Kadines teh ngadata jumlah guru teh gampang. Nu penting mah kaditu kadieu kacumponan. Sakola mere tugas atuh proyek jeung manehna bisa jalan. Neut-neutan kitu babasaan nu kukuring bisa karasa. Neut-neutan dina bidang ekonomi rerejengan jeung manehna ning karasa pisan. Karaharjaan saeutik-saeutik naik, atuh kabutuhan sapopoe teu ngandalkeun teuing tina honor sakola anu ngan ukur sabaraha. Pan biasana ge honor di sakola mah dina saminggu ge geus beak dipake resiko dapur. Ayeuna mah kabantuan komo perkara mie instan jeung kue kaleng mah ceuyah. Imah nu asalna molongpong ayeuna mah badi gudang. Di ditu di dieu pinuh ku karung timimiti tiung, sajadah, mie, jeung muliana ngahunyud. Keur bagikeunun kana tangga jeung lainna. Atuh ku ayana kitu lumayan bisa nyokot hiji dua mah ke keperluan dapur. Mun kitu deui pamajikan kacida pisan ngarojong kuring mun aya Pabaskara teh teu sirikna dag-dag deg-deg sagala disadiakeun. Kitu pantes atuh da kalah hasilna. Nya pamajikan ge ayeuna mah bear marah mai wae pamuluna. Beda jeung kamari-kamari anu salilana alum jeung teu berag pangaruh eueuh duit. Dina hiji waktu Pabaskara datang ka imah ngabadamikeun cenah rek aya garapan anyar. Haget kacida geus kaerong piduiteun nampeu hareupeun. Kumaha sanggup? Siapa? Sok atuh
Ayeuna mah tatahar segala rupana. Tinang tu sakedeung deui ge bakal cair geura. Teu dititah 2 kali, kuring langsung barang gawe. Komo ieu langsung haget lantaran pagaweanana luyuk pisan jeung garapan kuring. Ngadata jumlah guru honor anu aya. Teu lila da data namah geus aya. Atuh isukna ge sakabeh kaperluan data jeung proposal dibikeun ka manehna. Wis nyaan tokcer tah sakali dititah pagawean langsung anggeus. Terus ayeuna kumaha, Pak? Ke kukuring koling deui, tinggal nunggu kabungah we, siapkeun we rekening anyarnya. Siap, Pak. Teu lila tidinya manehna nelepon. Duit geus cair sarta ngajakan ngariung sagancangna. Pikeun babadamian lengkah nu kudu dipigawe satu tas nampa duit. Dina prungna gempungan teu wudu nu hadir ke acara teh loba pisan. Da kitu kanyataanana jumlah guru honor teh kacida lobana. Atuh saruka bungah da kabagian duit anu teu disangka-sangka. Lumayan gedena keur hitungan guru honor mah. Ieu pangandatangankeun. Cek Pak Baskara ka kuring. Ieu sadayana, Pak? Kuring tumanya. Nya gutrut we kumadinya we carana mah. Nu penting kudu ditandatangan kabeh. Tenang, ke uang lelah nama nutulkeun. Gede malah. Pak Baskara nyerengeh. Kuring teu hayang nyaho, nu sidik mah hayang gerak kapecetan duit. Kabeh anu aya dina rekening geus diringkid ku manehna. Kuring mah ngan saukur nyieunnan data sakumaha anu dipikahayangna. Tara ieu protes. Jadi sigana tah ngomean imah teh. Cenah sorana ngoncrang tibeh ditu. Omean imah? Kuring ngahuleng. Kakara sadar yen kuring kungsi ngadongengkeun ka manehna. Perkara hayang menerkeun imah pedah geus balocor. Di mana teuing duitna, Pak? Kuring seri koneng. Bieu geus ditransfer ku kuring. Sok jatah didinya. Oh, iya, Pak. Nuhun. Cek kuring bari jeung anger ngahuleng. Mikiran pilampaheun kabawakeun ku caritaan manehna ngomean imah. Riak zaman kiwari pasti merlukeun waragad anu kacida gedena. Tapi teu burung nuniang muru ATM. Ngajenghok waktu ningali saldo nu kacida gedena. Pak, ieu teh keur kuring? Nya, sok we pake. Nuhun, Pak. Atau kacida harita keneh langsung dibawa ka imah, dibikeun ka pamajikan, sarta langsung dadahut keur kuriak teh. Sabulan, 2 bulan, anteng, genah tumanina di imah anyar, teu kacakslakan Cihujan cara sasari. Teu ieu jadi pikiran waktu Pak Baskara ngaleungit lir di teu bumi. Nu penting kuring tenang tumanina. Tapi katenang teh baganti musibah. Waktu dina hiji poe kuring kedatangan polisi anu mariksa kuring. Leres Bapak Wikarta. Leres, Pak. Ketua Yayasan Amanah. Kuring ungeuk pabaur jeung karempan anu mimiti narembongan. Saudara Wikarta, Anda terbukti bersalah memasukkan data dari dana hibah dan telah melakukan pencucian uang serta telah menyalahgunakan bantuan untuk kepentingan partai politik. Untuk itu, Anda menerima hukuman 5 tahun penjara. Hakim Urip Sumiharja ngetrok palu. Papa. Sora anak kuring jumerit pabaur jeung ribuan guru honorer anu kaleprok surat. Tah, rasakeun dalam masyarakat tukang korupsi. Penjara we salilana. Dasar tukang gasab, menghakan duit lain hakna. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.